Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaleresan ayeuna bubaran sakola no murang kalih SMPN 4 Garut. Lokasina aya di Sumbersari, Jalan Ahmad Yani Garut caket Asia tos serba di dieu. Dugi ka macet kieu pami bubaran sakola mah alah. Margi seueur anu ngetem teras parkir oge nu icalan sisi jalan janten terhambat iya ya jalana perempatan Asia Sumbersari janten macet ya lampu merah margi di palidiana ya sa gedengen pinggireun Asia seueur anu ngetem angkot janten kahambat. Lebat ka jalan Bratayuda kaleresan tos lancar deui ya alhamdulillah. Abi bade nyanak jalan motong we pami bade ka Pengkolan jalan motong ke bale dieu margi nembe teu tiasa lurus da ieu nama perboden. Kange motor tiasa motong ka jalan dieu ya. Jalan Gunung Putri pinggireun gereja nya. Nah, motong ka Pengkolan gitu. Supados teu nguriling teuing. Mung hati-hati nu ngalangkungan ka daerah dieu. Margi jalanna lebat ka jalan perkampungan seueur polisi tidur oge janten ya lalaunan we lah. Pami telepat mah ieu teh kapungkurna bioskop duka namina bioskop naon jalanna ka dieu ayeuna mah tos teu aktif deui nya. Kaluarna di Pengkolan Jalan Ciledug lah gitu. Totoganana teh ka Pasar Ceplak Jalan Siliwangi rada bengkok rada belok sakedik. Bilih aya nu bade ditaroskeun atanapi aya saran mangga tiasa komen wae di kolom komentar. Soalna abi masih keneh peryogi saran-saran informasi atanapi pertarosan. Bilih aya request mangga. Nah, keluar Pengkolan Jalan Ciledug. Abi bade nyebrang ka Jalan Siliwangi. Oh, punten, ngiring ngalangkung. Punten. Nah, Jalan Siliwangi. Pamisonten di dieu janten Pasar Ceplak. Kulineran ya. Kayak abi bade ngadamel di dieu ya videona. Bilih aya nu bade jajan mangga wengi-wengi ka dieu. Ti sonten ngawitan bukana tabu opat. Masih di Jalan Siliwangi ngalangkungan Jogja. Ah. Sakitu panginten konten kangge dinten ayeuna mah. Hapunten bilih aya kalapatan dina sumariosna. Margi masih diajar teu kengeng hilap kangge di-subscribe oge di-like teras di-share pami resep kana videona. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.